Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjud la ma'bud la matlub la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Anu langkung dibayun sadaya puji lahu syukur mangga urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, para tabi'atna. Oke, kalau keturang sadayana menjatan umatna tumpang mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah urang sadaya nginikeun syafaat di matana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana jamaah kaum muslimah kusing kuring dihormat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina siang ajeng kasonten ieu urang sadaya biasa hadir di majlis ilmu sekian niat thalabul ilmi paraga niat silaturahmi mugi urang sadayana salamina sing dipaparinan kesehatan lahir miwah batin oge diparanjangkeun yuswa dina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pamiten dina dinten Senin ieu sejak dikawitan di pengawasan rutinan dina sababaraha hingga kapangkeun urang diliburkeun kumarin menuju sami-sami sadayana ge ngalaksanakeun silaturahmi ka wagi-wagi urang dina raraga Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Oke, kali eta teu kuring ka wagi-wagi bibi sadayana aos terus lami dina bobolan tapi daya lepatna panginten awilujengkeun kasadayana selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mugi-mugi Allah taala nampi kana ibadah saum urang kamari pantos dilaksanakeun. Anu kirang langkung 30 dinten lamina oge sajabi tinggal laksanakeun ibadah saum teh kamari dina sasi Ramadan urang gaduh kewajibannya teu ngaluarkeun zakat fitrah. Mugi-mugi saumna oge zakat fitrahna sing ditampi janten amal kasayan dibeureun Allah Subhanahu wa taala. Atuh dina dinten ayeuna pameten sajabi ti rutinan teh aya judul nu sanes eta sejak halal bihalal. Ari halal bihalal teh nyuhunkeun dihalalkeun oge ngahalalkeun. Eta disebut halal bihalal teh menta halal
merek halal gitu, halal nih halal. Aku hal eta mungkin tentang tos dan kayak sekedar nama simkuring teh silaturahmi ke bumi ibu-ibu sewang-sewangan teh hiji-hiji beda upama hiji-hiji mah kedah nyiapkeun waktu sabar hadin teh capek gitu. Hari ibu-ibu alek kadarieu meureun dan sarua urang ge gaduh sibukan kawargi-wargi kaditu kadieu. Tapi sok sanaos tetepang langsung kamari insyaallah hari batin mah urang teh emut silih doakeun teu disuhunkeun ge tos silih hapunten kitu. Mana dina sasi saum kamari oge dina momentum Idul Fitri ieu aya kalimah anu umum sok diungkapkeun ku urang. Eta kalimah minal aidin wal faizin. Naon eta teh doa. Eta teh doa. Lain menta hampura. Ade. Anu urang mah sok kitu we. Tah teu nyarabung kan. Salim jeung batur teh minal aidin. Naon minal aidin? Hartosna minal aidin teh kawitna mah eta teh doana kieu teh. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Kata kitu kawitna mah dipotong we. Ya Allah, semoga Allah menjadikan aku semua dari golongan orang-orang yang kembali ke fitrah kesucian dan semoga kami semua dijadikan orang-orang yang berbahagia. Jadi hartosna minal aidin teh kembali deui ka golongan nu uih deui kana kafitrahan wal faizin golongan jalmi-jalmi nu kenging kabahagiaan. Upami urang sasaliman minal aidinnya cenah kitu. Eta teh ngadoakeun tawa menta hampura. Kan ngadoakeun. Tanut nu apal mah tuluikeun teh minal aidinnya muhun wal faizin gitu. Jawabna teh sok sami-sami. Mana eta tos janten ilahar. Naon ilaharna margi dina TV-TV ge selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Samaruk. Sudah samarukna penginten minal aidin wal faizin teh hartosna mohon maaf lahir dan batin sanes padahal eta teh nya tapi itu atasnya tapi itu mah doa nya tapi kan wios da meureunan eta mah tos janten adat kebiasaan anu memang sering terjadi di orang di Indonesia. Meureun maksudna minal aidin teh nyuhunkeun hapunten ngan kusabab tos janten babasaan disangkana minal aidin teh minta maaf meureun gitu. Tujuanna mah dinu hatena mah eta teh minta hampura ngan kecap eta geus janten ilahar ketika sasalaman dina lebaran teh sok minal aidin heukeun bae da eta mah lain babacaan keur salat ieu. Kan pami bade disambungkeun mah eta mah doa. Keun we nu penting mah hate niatna nyuhunkeun hapunten atuh nu disalamanana nyebatkeun sami-sami teh sami-sami nada hapunten maksudna mah lain sami-sami minal aidin. Biasa diwaler sami-sami ge minal aidinnya sing uih deui nya kana fitrah muhun sami-sami anjeun biasa gitu oge. Biasa. Maka urang sing rengsena kamari urang ngalaksanakeun naon saum Ramadan tilu sasasih lamina 30 dinten mugi urang sing kalebet jami anu uih kana kafitrahan urang hartosna dihapunten sanes kanten dosa kalepatan kesilapan kaalpaan urang nu dihaja nu teu dihaja
nu disadari atau nu teu disadari anu nemrak nu susulumputan sadayana ge sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Oge urang kalebetkeun jami nu bahagia dunya, oge utamina jaga bahagia di yaumil kiamah. Saur dina katerangan as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yadi. Jaminu bahagia teh ibu sadayana hiji qalbun alimun nu gaduh hate dina hatena kagungan ilmu. Ta jaminu bahagia teh. Jadi urang lamun hoyong kalebet wal faizin jami bahagia tisawal ayeuna saterasna tong liren tolabul ilmi supados hate urang teh kagungan ilmu. Nu kadua jalmi nu bahagia teh wa badanun sabirun, badan nu salamina sabar. Sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian. Salila hirup keneh di alam dunia mah ujian moal liren. Pasti aya we karipuh, kasusah, kabingung, terus deui kasedih, aya we teteh. Ulah hoyong teu gaduh kabingung di alam dunia, pasti aya wae eta. Itu. Dan nu kedah nama urang teh mun hoyong bahagia mah naon rupi masalah nu keur dipayunan ku urang sarengan ku naon sobar. Eta jalmi nu bahagia. Wa qanaatun bima fil yadi, jalmi nu bahagia nu katilu teh di antawisna cirina nyaeta nalap cukup kana naon nu dipimilikna. Da jalmi teh nu sok matak jadi riweuh mah sok hayang paleuleuyih. Da eta sok hayang nu leuwih. Tuh neangan nu leuwih salasna mah. Kitu. Nya kawas kitu da karawas ku abdi kitu. Ku Allah geus dibere motor, hayang mobil, kan lieur teh. Leres teh Bu? Nya kitu paleuleuyih nu matak jadi riweuhna mah. Motor gaduh hiji hayang dua. Kamari meser motor tebit hayang Nmax. Riweuh ta eta nu matak jadi kabingung ka riweuh teh boga kahayang anu leuwih, anu tina anu aya. Nah, kitunya kalayan mudah-mudahan urang teh kahiji hate urang salamina sing dipenuhi ku ilmu-ilmu agama, oge urang sing dijantenkeun jalmi nu sabar. Oge nu katiluna urang si jantenkeun jalmi nu qanaah tina sagarupi naon nu tos dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hartosna senantiasa bersyukur ka Allah taala. Eta di antawisna ciri jalmi anu berbahagia. Sementawis sakitu panginten simkuring sijabu buka panginten kangge ngayakeun ieu pangaosan oge dina acara halal bihalal ieu. Kali deui hatur nuhun abdi teh atas nami kulawargi nadahapunten nu sageung-ageungna tangtosna sanes bilih tangtos imah seueur kalepatan kahilapan tina cariosan kana bisa garupina seueur ngadamelkeun katatangi seueur kagandengan rumaos jadi besok seueur aya acara kagandengan kacapean ngadamelkeun aya tuangeun nu katuang leueut nu kaleueut nadahapunten nu sageung-ageungna bade ngaharapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Atuh ti ibu-ibu raraosan teu aya emang teu aya dina ayeuna ge insyaallah tos dihapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Samantawis sakitu nu kadugikeun mudah-mudahan neme sakedik aya dawuhan ulama aya manfaatna khususna kangge simkuring umum kangge sadayana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.